Araya nu apal teu eta nu dina keresek naon, lamun teu apal engke ku aku di bejaan tapi samemeh na ngabejaan ieu aku arek carita heula. Ditana teh kieu aya nu komen teh samemeh nyieun video teh atuh sapa heula penontonna heueuh ayeuna ku aku arek disapa heula nya. Halo everyone, assalamualaikum, kumaha calalager? Ukur atuh ari calalager mah. Tah anu arek dipoe ku aku teh namana teh kiripi kadademes. Kiripi kadademes eta teh dijieunna teh tina kulit sampe. Ieu kunaon arek dipoe deui kulantaran kamari ieu keur nyieunna usum hujan jadi kurang garing. Lamun kurang garing mah engke lamun digorengna teh sok bablatrokan jeung kabeneran ieu teh aya tetangga deui mere enye jadi sakalian we ku aku teh dipoekeun. Soalna enye na ge rada kurang garing deui. Geus we ku aku teh kapalang di titah reunian dina luhur kenteng. Tah asal muasalna akun aku di ngaranan duta kadademes teh gara-gara kadademes ieu Eprione. Pas nga-upload kadademes pas FYP pas loba nu ngahujat deui. Kalian Eprione aya nu pernah ngadahar kadademes teu? Di dieu teh sanggeus moekeun kadademes aku teh tuluy arek nyapukeun urut kandang doma bari jeung arek ngadurukan urut sampah-sampahna. Ri teu disapukeun da kandang domana aya di pipir aku jeung di tempat aku bararingung jadi balalatak geuningan. Ri dipi omong bisi jadi pi omongeun geus we digawean. Nya geus we ku aku teh sakalian arek dikaluar-luarkeun eta tai domana oge arek dijieun deui kompos. Tapi da meusing kanangna di tempat aku ge ai kompos narek dipake mah aku teh bebeja heula menghargai kudaon ngomong teh nya. Soalna aku mah wegah jadi pi omongeun geuningan. Anu nungguan maneh nama ieu teh iraha dikedukna teh salila aku bisa mah geus we gawean ku sorangan bebeja heula we. Kumaha naon oge salila aku bisa tara nitah ka salaki oge. Soalna amun nitah lalaki mah bah pangieukeun ke heula, tang ke heula jadi wegah nitahna deui oge geus we gawean ku sorangan teh eta adat aku. Ka ngome-ngomekeun iris naik kana para ku sorangan kuat nikaragrag harita ge untung teu ningang budak. Da budak teh umur 5 tahun da masih keneh inget teu ka ayeuna oge. Padahal ayeuna geus 15 tahun si dede teh panjang ingetanna teh. Tuh tinggal lihat Eprione ieu menika geus arek ngajungkel kanang doma teh da meureunan teu diurus samun disapukeun mah da ieu teh unggal poe moal kieu meureunan. Ari teu diurus mah menika jadi bobo lain bobo rapuh meureunan nya ai bobo mah hees lian. Da ieu teh lamun keur aya domaan masuk bau teh atuh da di pipir dapur pisan. Ngan untungna harita mah akuna keur gawe jadi jauh tina pi omongeun. Coba lamun keur aya di imah kos ayeuna pasti we ngutruk unggal poe jigana teh ngutrukna oge. Ngan ngutrukna lain ka batur pasti kasih teu mingse jadi sasarana. Soalna aku mun ama kabatur salaki anu jadi sasaran. Ayeuna sarua kos aku kitu teu Eprione. Ngomong-ngomong tong salpo kana bibir aku nu keur ngabegeg teuing kunaon eta teh padahal teu bau dah. Piherana naha make nahan napas kitu nya. Aduh geuningan capek Eprione teu karasa video geus arek beres deui we.